kali ieu teh Erni teh rek nyieun mini vlog deui tah rek nyamal goang cenah teh Erni teh rek nyieun seblak tuh bawang bodas bawang beureum geus disiapkeun uyah pecin direkuh bae we nya da rek nyiapkeun naon cenah ieu teh geong baheula mah disepankeun dina aseupan make parut sampe nya di ieukeun teh Erni mah kali ieu hayang nyaho rek disebelakeun cing kumaha rasana curujuskeun dina katel kusrang kosreng make cai uyah pecin nya make penyedap rasa ongko di udek-udek we lah nepi ka matang merata karasa meureun uyah pecina namanya ke gula we saeutik cekeng teh kitunya ngarah rada patri cekeng teh tah asak deui wae nya ditingali teh nah cek teh Erni teh lain kalakah mapeungkeur kalakah jadi buyatak jiga bubur da tina aci parut sampe teh meureunanya ieu teh da kuduna mah disepankeun diurabkeun make parut kalapa teh Erni mah da hayang nyaho disebelakeun kumaha rasana dihuapkeun deui wae ku teh Erni teh nya nya kieu we rasana mah seblak geong we jadi nana teh ieu teh katuangan zaman baheula barayanya berbagai macam makanan zaman baheula sakitu we nya tunggu video part selanjutnya.